Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagaan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku zalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catetanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran gara-gara aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir berang teh aya kunaonna tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu kunaon banjiran aju keanehanana daerah nu luhur ko banjir daerah nu handap ko henteu tapakuran wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat Bismillahirrahmanirrahim والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والله أعلم بمراده والبلد الطيب lan utawi nagara kang becik yakni tanah kang subur Al-azbut tarabut tegese kang subur rapatan lah yakhruju ikumatu nabatuhu apa cucukulan lele baladu tayyibustan kalawan becik bi'idni rabbih kalawan idin pangerane baladu tayyib hadza masalun lil mu'min utawi kila iki qauluhu wal baladu thayyib iku contoh lil mu'min kade wong kang mukmin yasmaul mau'izata kang ngarungu ya mukmin ing piuruk fayantafi'u biha maka ngalap manfaat ya mukmin biha kalawan mau'izah walladzi khabsalan utawi tanakang ala turabu pelebukne ladzi la yakhruju nabatu iku ora metu opo cucukulan ladzi ilana kida angin suker merana usron bimasyaqqati tegese suker kalawan masyaqqat wa hadza masalunil kafil wa hadza tawi ikilaiki qauluhu alladzi khabutha iku conto kadue kafir kadzalika halika ya mangkono ay kama bayanna tegese kaya oleh bertalakeun ingsun agung ma zikira ing barang kang den tutur ya ma dusaripu martalakeun ingsun agung nubayinu tegese martalakeun ingsun agung al ayati ing sakehe ayat liqaumi yashkurun kadue kaum kang pada syukuran ya kaum kabe Allah ing Allah fayu'minuna maka ngarimankeun ya kaum kabe
nuluikeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut. Disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur. Di luhur hideung mega. Di dinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka tangerangkeun, cek Allah ka balarajakeun, ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah. Di daerah mana nu ku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan helan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan. Per tetes aya malaikat nu ku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusuna kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu dek diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan dabat, saha anu dek dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha, malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah dek turunkan hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi dek turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan-tatangkalan supaya salalubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti. Ya hujan diturunkan di mana ya? Iya mah turunkan anak di Jakarta. Bentuknya naon ya supaya jararadi atau lain banjirkan cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkan istana. Ayo siap banjirkan. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis teh heula di istana. Emang lain nang malaikat jagaan kurang istana. Tetep jeli anjing datang ke kajagaan. Jeli aing ulah dengan dua-dua anak. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahoeun diwakilan ku Gusti Allah wakil. Tuh jelema anu nyieun dosa nyahoeun nya gitu. Tuh. Nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia naon karangarana hujan.
tuh itu saya. Mana saya tanya, itu saya tuh. Jokowi. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi daya upaya orang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catatanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir berang teh aya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 ge henteu unaon buah banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang ye teh hujan masyaallah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sok kitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh didinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran masyaallah brug hujan tiis karasana ka urang urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan punyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe ai awewe anu deui sararawah teh heheyan sugan tenan enak belut
belut mana eta tewak belut nggak nama kadi itu mana belut eta ngagantung kan jahe lakon baheula kos kitu eta potret baheula Masya Allah karim eta ku bunga-bungahan cai hujan teh rahmat datang ka teu make calana dongeng na loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus mah sueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung turungeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang gadeukeun sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung henteu tiis-tiis gadahar ka situ eueuh masalah jasa ieu rahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip jalan kikip ku urang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka gitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10:30 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Pohara. Ta eta teh rahmat tuh kos kitu jararadi. Jatah tadi gecek malaikat di mana abdi kudu nurun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Aduh, pare gori jararadi. Teu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol lisong fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik kembal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu make naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aja datang ka imah het dikeureutan teu kudu dikeureutan ku indungna pek kumbah gua taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dipicenan baheula emang anu dipicenan henteu teh pohara teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos tah kudu kumaha tuh hasi hayang mais hayang morogo hayang ngarogo mais be mais potong pelbah mais hayang ngarogo potong pelegah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang atuh poos teu menang je baheula bahasa dikitukeun trak meunangan boh diisikeun kana botol di eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon kitu ngaranna kitu lalai kaluar
pas tepat waktu asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lu mantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah maghrib geus yakin jasa asal lalai keluar maghrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus kaluar teh lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus kaluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah di baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok diojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari maghrib di mana-mana eleh ku lalai bolon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong beutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju petingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangger cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaledang dari ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek anu dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalas supaya cabut eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari nyokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pa di dieu nomor pang bagusna cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagusna dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri wow santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan ku nya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur santai ieu carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit ti ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los alah sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi
zaman polisi gua baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah babejana sabatang pan eueuh 5 kurang 5-nya ayo geus tuh basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis ngina Masya Allah ceng sia ngalawi cenah sia babejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak mang nu awewe milu tuh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah kos kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan sia mah bogoh meureun kitulah aduh ya cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh potret-potret baheula tah ieu rahmat Masya Allah karim ngeunaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasuag-suag ngeunah baheula balang mah baru kuring mah nyaeun suag bisa-bisa ngadahar badur mabok sia nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi taneuh anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian bi'izni rabbih kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan ngeunaheun subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sagesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelaknyana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia coba eta tuh meunang cenah gola mah elehan ke tungguan ku mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ngeundah-ngeundah teuing kuari dengan sia terus ka dieu mulung buah sia mulung buah melak aing edet sia ka polisikeun jauh jasa nu matak hirup anu rada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah bah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau bah dieu eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandap teh tai santri
aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nusa atau buah nusa bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi ilah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeun kata tangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna ye atuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa. Nah, eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur, efekna sagala rupa jararadi, geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi, tatangkalan jadi kembangan jadi buahan, dinikmati ku kabehan, ilah gambaran jelema mukmin, masya Allah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu salat puasa zakat haji sodako jariyah dan lain sebagainya ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu nu tatadina teu salat kuari salat nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperebutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu nu butuh salat nu butuh puasa nu butuh berbagai-bagai nah diperebutkeun ku jelema kos kitulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu biizni rabbi masyaallah nu mantak beda jeung kafir ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah walladzi khabutha la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuku batu-batu pinuku seplit pinuku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan layak rujuna batuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa nah ieu taneuh tesubur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas
disorot wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot kanyana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuna taneuh batu langsung tina baham Kangjeng tina lisan Kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab eta sayasla naron za lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum eta teh Wahab Masya Allah lain lalagaan kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae tah Abi Lahab Abu Jahal Abi Lahab Sufyan dan lain sebagainya eta taneuna diciptakeun ku Gusti Allah liat inu ku batu sorot-sorot teu daekeun kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur ulah ka amin baheubah henteu tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tatangga urang di lembur tatangga urang di boluluhur urang ditu geus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teu nyahoannya lantaran taneuna batu teu bisa jararadina naon urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae geus datang ka imahna bendu nu aya eta ge sarua aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun geus jana atuh menyatu jeung embe cak embe teh pantas ngaji sih aju ngomong aing di jerona ya jukutan loba omong geus milik kula tuh cak embe teh jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut jararadi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karana walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae kurang lamun cucuk pacul cabutan kurang jukut cabutan kurang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika dihujanan teh jararadi kamangpaatanana karasa baik kunu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jararadi engke bisa dinikmati baik kunyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna deuk dibangun teh henteu atuh saya emang deuk nyumbang tale henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibed-ribed asa badeleukeun bae atuh henteu cenah tuh kulah hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula pangkorak ya ieu bangsatna ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu
Ih, cenah kieu ngabantuan kula bae. Tangkorak sia meureunana. Ih jahanam ieu. Ya alhamdulillah. Kejadian, masalah bea kabeh lurah hadir, camat malam eta ge hadir, isukna bupati ge hadir. Alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil. Ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyahong. Tuh, geus. Jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti. Tuh, geus hadir. Adapun ka dituna ulah loba tanya. Ulah loba tanya. Sebab saya mah ngananya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, horeng geus aya izin Allah. Lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbih, Allah lah anu ngurus. Ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbih, Allah lah nu ngurus. Ieu mah dik dijadikeun nu bantat biizni rabbih, Allah nu ngurus. Emang sakitu izin Allah. Lamun orang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir. Tina impian Raja Firaun kuskasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahta maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo. Kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti kitu lahirlah Kangjeng Nabi Musa. Kasieunan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh, Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh Jazirah eta baheula. Bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing. Tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti. Terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut. Kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja. Coba bayangkan tak kotak urang. Cak Siti Asia, itu naon itu, angkat, dayang, angkat. Bawa ke istana, bawa. Begitu, coba buka. Begitu dibuka, blak, orok lalaki. Maha kawasa Allah. Col, Firaun. Iya, mual salah nu bakal ngagantian aing, iya. Bolo. Keheula Kak. Cek pamajikanana. Kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang ulah dibunuh lamun nu di negara urang ka kawasaan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak ieu oge nya maha kawasa dibereheuh tapi Firaun dibereheuh bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kebersinambungan kakak nya adab antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikanana paneta di luar majanya datara riis bareng asup ka jero alhabatan neraka jahanam. Ya aing kunaon nyeun neraka cagana teh. Nah, orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah, coba tayangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu dararata. Siapa kunaon heran ngono yang serikeun ka aing.
maksudnya nu kuli nyusuan aya nu segede kieu tapi pengker aya nu gede tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae ieu de kuli ayo cak Firaun coba nu mana bae coba susu nu ieu susu teu daekeun balem we Kangjeng Nabi Musa coba nu ieu teu daekeun coba ieu teu daekeun coba nu ieu teu daekeun kabeh bingung teu daekeun kabeh ieu kumaha tuh ieu sapoe dua poe teu daekeun justru pae coba teh angan deui jak indungna aing deuk kuli nyusu kakawasan Allah deuk kumaha aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing datang katanya lapor siapa saya nama anu mau apa saya mau kulinya ten coba sugan kemana watuh barang dibuka wah Siti Asia kayak gini gue pada ikut amat ya Firaun kayak hebat amat ya budak atau indungna ikir cari tawa ke kawasan Allah ya Rabbi babarian Gusti Allah balik indungna ka ditu Kangjeng Nabi Musa na diteuneun di istana wayah nyusuan kadinya apa eta coba bayangkeun ku urang atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing cak urang mah tanya isi indungna tah lain sih nu sabener sih indungna nya atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indungna maha kawasa Allah deuk kumaha tuh deuk nyieun musuh di jero istana deuk lain deuk nyaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal nembur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah endek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan coba bayangkeun dibere susu embung susu itumbung susu embung bung kunaon eta nu mantak embung dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan teu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungeun Kangjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekel dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dieu teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab dek diistimewakeun Musa ku aing ti mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nae ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya nu mantak datang ka kuaring ge tetejeh bae jabongan baheulana woho barang neuleuh indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi batak disurudug ku nya dedeuleuhannya itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang Masya Allah urang lamun ngitung kadija muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebalik lain lalagaan Firaun ngaku raja lain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran sagala rupa aya di dinya Kangjeng Nabi Musa teu tertarik sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih teu hayangeun coba urang diondang ka bupati ka ditu deh geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ieu kana musibah geus badahar di dinya nginum di dinya dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai kumaha Haji Pendi mah nyambutut sakumaha jumbo kurang parab sarwana jeung Haji Pudoli iya nu bahaya mah kaji enjangnya nama merekat
dibawa berkat ka imah. Ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan, bapak mah hebat kan. Weh, diundang oleh bupati makan. Eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang. Lain ku nyana doang ku anak pemajikan. Didahar ku anak, didahar ku pemajikan. Itu cucu ya, sini, masih ada tuh makan, jeung incu. Mulai ku hari dur bae zohor. Allahu akbar. Masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah. Akibat berkat di bupati. Azan teu kadenge azan. Di deuleu ku Haji Pendino. Pada tidur lu. Ngapain udah azan tidur? Diuk jadi di kursi. Emang mawaan ka ibadah dahar di kos gitu ente. Sebab naon? Racun. Urang manu di deuleuh teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleuh ka jerona duit rakyat nu teu pernah dibagikeun kana semestina, getih jeung nanah. Naman tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna. Tak jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Ya cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye cek nyana ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah ye. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna ti mana Kangjeng nyarita. Namun sika dinyakeun ngomong naon soek teh ku aing. Ye tadi siang ngomong ka aing sombong-sombong. Tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna. Ayo sia nu di luar teh nyahoeun. Yah sia rugi kajen kumaha ge. Ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh torikoh dek torikoh Tijaniyah dek torikoh Utsmaniyah dek torikoh Ghazaliyah dek torikoh Satoriyah dek torikoh Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai torikoh kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orokene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau datang ketika utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadina ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Minum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang ka lawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanna, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun. Diinditkeun ge aja tentrem. Coba aja pendit. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami
pernah ngadahar pernah barang dahar lamun lain halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistamina di Ais kene can boga tanaga orok berem takaratnya 2 poe 3 poe orok berem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung peting nasara indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah. Ya Allah, eta ngimpi urang mah jeung kunti anak. Uyang aing mangimpi urang mah. Sakunaon itu urangnya sarengkosan. Aing ngimpi diundang budak anjing hideung. Aduh, hadeuna ge hudang aing lain pita tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana kumaha tah? Eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah, wahai Ibu Yazid kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula. Mantap dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula. Masyaallah maha kawasa Allah. Ialah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba. Geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inuman nu teu jelas. Ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas lain selain gaji urang. Ketika urang dagang, ketika urang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk di kana neraka. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana Gusti Allah di jero beuteung keneh terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teh kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani ku ari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. Sol Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih ya teu hayang ieu
cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah dek pikumahaeun kuat lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa keapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat kene alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat kene wauheun berarti ka Allah henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing teu nyahoeun aing mama meureunanan pugu aing geus angkat buya eta teh nafsu takos kitu teh nafsu geus tembutanya teh geus henteu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana leh teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih bongan nya mah makena nu kos kira teh bae dayang aing mah tayang wau nafsu ai deuk ibadah ka Allah mah tuh oh nya make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon hayu teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda dayang aing mah ye teu nurut cenah mah ka pamarentah ye mendingan di urang pamarentah ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu bae jadi ka Allah gimana jitu wau nafsu teh nu kos kitu ngaranna di dieu lah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ina naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nya geus jelas bener apa henteu sih atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga Allahu akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikeun urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoeun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di bapan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok made berkat pan ka aing urusanna teu apa beulit ti berkat mah nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu biizni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga kabeh biizni rabbih nu deuk dijadikeun Kangjeng nu deuk dijadikeun Tuan Syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu deuk dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teuas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah
kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh, tentang angin anu mawa hujan, kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat. Na ieu nusarriful ayati, kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun, bikin kaum-kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah, anu bersyukur ka Gusti Allah. Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae. Di saat batur kafir, batur munafik, abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal, abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti-Gusti, ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena, jadi kembangan engkena, jadi buahan. Natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate, urang teh memperbaiki wudu, memperbaiki salat, memperbaiki hirup. Ngomong kuari rada diatur celi tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata, ialah buah daripada wahyu Allah. Urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti. Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari. Husnuzon burung. Pas itulah kaayaan. Jadi lembur abdi nu gagah, jadi lembur abdi nu sugih iku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu. Haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan. Naudzubillah min dzalik Gusti. Janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu. Ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu. Abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti. Ieulah horenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Henteu nyahoeun timbul angina ti mana, henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana, henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah, urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate, urang teu nyaho. Tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil. Seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung, kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu. Ternyata orang tamu teh orang Washington. Kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11. Nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti Istana Obama. Kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington, cek nyana teh Kiai, masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya, kamari ge haol ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California, cek nyana sekitar 11 atau 12. Wah, jauh cek nyana. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kageteun kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid. Karena di ditu mah Yahudi aya kesulitan, ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megah na luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari terjadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi,
mentak cek manehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington kiai ge deuk diajak ka ditu dua tanu ngajak jadi kula mah geus jelas pisan geus aya tinyana endek ngajak Haji Pendi terserah nyana pisana sabodo lamun teh mah kula teh jadinya na mandek di Amerikakeun bae dijariahkeun geus teh diharapkeun balik ku kula ge lain lalagaan orang bebeneran Masya Allah Karim perkembangan Islam luar biasa kok boleh ditanya Islam nu mana iya aya Islam ahli sunnah wal jamaah aya Islam wahabi aya Ahmadiyah nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah eta mah orang buatan Amerika. Nah ahli sunnah aya kuat ahli sunnah wahabi aya lah teu sabaraha beda cek cenah ahli sunnah wahabi mah penting mah ulah Ahmadiyah nya lagi nyahoeun. Nah iyalah di Amerika luar biasa cek cenah lamun kiai ka Amerika henteu ka Washington henteu ka California henteu ka Texas eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah cek cenah kos kitu emang aya naon beuh indah jasa cek cenah di Amerika maksudna indah kumaha sih Pak loba nu teu mare kecalanan. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, ku ari jaritakeun perkembangan Amerika anu wow sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya neuk kaluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula hari teh saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ya. Teh kos kitu teh kebebasanana pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar ceknya bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah. Kedek nyaba deui ka dieu lantaran kamari ka karak boga sajam doang jam 11 pula ka masjid nyanana ka Jakarta deui. Nah yeung ke deuk ka dieu deui deuk ngobrol tentang Amerika. Cek nyana jangan enggak Pak Kiai sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat.